Goblok. Dah aing teh ngomong gitu. Oh, terima sahanuan. Ini. Dah aing teh ngomong gitu. Nya. Ampun, Bos. Tas. Ayo teh nu puguna naroskeun naon? Kunaon, Cuk? Cuk. Aisyah kunaon? Ini parah nih. Cil. Yo. Aing ka ditu meuli hayam maneh meuli lauk kadinya teh metere. Sabaraha? Kabeh we ta? Oke. Sok. Metere. Sedia ikan super segar TB Tasya Mandiri. Wah, lu sih kan ieu. Beb, beli ikannya dong. Apa? Ini beli ikan. Apa? Kamu nyuruh aku beli ikan? Ya, Aku mah emang mau beli ikan. bedul. Sugan aing nu dagangna. Oh ya udah tuh sok beli aja. Wah, makasih ya. Kamu baik banget. Aduh, aing kumaha ya si Isal. Duitna kana ku awewe ieu di. Sugan aing nu dagangna. Ya tuh sok. Bye-bye. Lu nasi acil teh ulah wae ieu lila-lila teuing. Lila-lila teuing, Cil. Oh, dia ngantri meulina. Nah, ieu setik pisan aja. Eta geus 100.000. Oh, Terus aing hayang kira. Cil. Nah, naon ieu kan? Anjing cilaka ieu mah. Nah, naon ieu sia kunyuk? Pan aing teh meuli teh lauk na sia meuli naon eta? Eta lauk. Lauk naon? Lauk sapu-sapu. Aya kira-kirana ya lamun didagorkeun kana hulu sia. Ngeunaheun mah. Aduh, ulah sang. Ampura. Aing caritana panjang. Hipnotis aing ku awewe. Hipnotis. Heeh. Raka hipnotis kumaha Jadi kan? ka olo we. Jadi kitu tah. Kitu kumaha kan? Aing teh panggil jeung awewe di teh nepak aing teh. Aing jadi ngepleng segala tuh. Aing HP di bawa cincin eueuh di penta. Eta lauk jadi kitu. Jadi aing teh lupa diri. Lupa. Heeh, ieu aing ngising ya. Heuh sok atuh. Sia aya wae kan deh. Aman aing mah we carana mah. Kunaon tuh? Ucup, kunaon maneh? Lah, nasi kan nyerieuan mah. Tuh, nah kunaonnya? Udah sel karunya. Kunaon tuh? Kunaon tuh? Kunaon tuh? Cuk. Aisyah kunaon? Nah di sini bisa menggudak aing kan? Aisyah lu lompatan gitu aya naon jika nu keur ngudak bangsat? Aduh sal, aing yang modal hiliketan pas kikit aing yang modal ini sebentar. Aduh, Sugan aing teh kunaon sia Ucup? Ayo teh yang modal si punyuk. King. Hah? Amanna atuh ayeuna? Nyawa ieu asal lapar aing Arek medang nya. Heeh. Di mananya? Kenapa tuh arek medang mah? Kan kira aing ngaki heula cikedeung. Besok atuh buru Heeh. sama. Halo. Mak, mana di mana? Oh, di rumah makan Babakan Putri. Heeh. Oke, aing ka dinya nya. Jeung si King. Oke, aya bisnis ya bisnis. Engke pilih aing we pokona mah milih aing we engke heuh. Heeh, geus kayak ngarti lah. Siap. Ayo, Namanya tes teleponannya saha? si Salma keur dahar di rumah makan Babakan Putri. Si Salma teh bogohin ka aing King, hayangin pisan ka aing teh. Astagfirullahaladzim. Ini hayang utah aing ngadengin aja. Aslina King, hayangin pisan ka aing, bogohin pisan, cinta mati cenah. Paling ge ka aing kehead bogoheun agelin ka sia. Aing teh percaya mah sia sok taruhan jeung aing enak 200.000-an. Ya pang ka ditu ayeuna bari sakalian nang madang. Gaskeun sok. Nah, lamun eta daekeun ka maneh 200.000 aing melayang. Ku aing dibayar hakeunana ge. Tapi lamun teu daekeun, aya na sabalikna ku maneh heuh. Gas jeung aing hayu. Ya. Aing mah leutik sate awakna. Ayo eta kumaha duitna lah taruhana. Oh. 200.000 pokona mah oke. Oh iya, duit mah aya aing kalem. Aing ge aya duit mah tah. Yo, 200 heuh taruhan. ah, Ya dicekelana di aing we. sok. Oke. Ieu teh rumah makan Babakan Putri nu di Lembang, Cil. Heeh. Nyebut nama keur madang di dieu cenah. Gas, siap.
Kayu teh aya dua king. Aya di luhur, aya di handap. Oh, Di mana nya si Kehed? Di handap naman, handap enak. di mana, Cil? Tuh delekin tuh. Mana? Oh. Bedul, Salma. Mana yuk pesen loba-loba ting. Iya Cil, aku teh udah janjian sama rekan, katanya suruh pesen dulu yang banyak, tapi belum ada wae dari tadi. Katanya teh mau dibayarin. Jangan panik, nanti AA Acil yang bayarin. Ya udah atuh yuk, temenin aku makan. Yuk. Sok mau sama apa? Tunggu. Sebenarnya gini, aku tuh suka sama kamu. Jadi sekarang kalau boleh milih, kamu mau milih aku atau milih si Faisal? Iya, mau pilih aku atau mau pilih si Kancil? Kalau boleh jujur, aku teh sukanya sama Faisal. Apa? Naon si Kuya? Aduh, Atuh udah Acil, aku mah sukanya sama si Faisal, bukan sama kamu. Tahnya, Cil. Mana kadikeun? Buru atuh. Iya, dibayarnya. Ya, kabeh. Tenang, cenah dibayar. Ya, ayo makan. Ayo. kayak aing ngimpi naon ya penting. Nah, jadi aing rugi yuk. Anjing. Ayo Acil makan. Ya, sok makan. Enak ya? Enak ya. Nanti kalau misalkan kita mau makan-makan kesini aja, ke rumah makan Babakan Putri. Iya, makanannya enak-enak. Sia Kuya enak, aing jadi teh enak. Cuaca Hujan cereu nih, nih makin hujan nih. Mau kebalik. Nenek ulang apa? Kumaha, Jang? Nenek, Hah? Mek. nenek ngomong. Aji, king ripu imah. Nanya ke naon itu? Memek. Ya, siang nenek aing. Gigi. Ampun, bos. King. Main lonen sih. Ampun, bos. Ayo kan kudu naros ke naon? Nenek ngomong. Gauran goblok. Tah aing teh ngomong gitu. Oh, tadi masakan wan. Ini. Tah aing teh ngomong gitu. Nya, kada yo. Panjok, Pak. Ngomong atuh sabab pamade lu geuring lagi tuh aduh. Siapa depan ke kita tadi teh aing teh ulahan keluar gaur, wan geus dicarekan gandeng Punten mana ya? Ini cek aing teh. Nya punten. Gini. Ya hesek bajuna aduh. Gemper. Gimana? Nya ieu kan. Aduh, bade ilit ya. Ini tuh aing keur nyari untuk tekan sawe ku siapa mun nyari untuk lah. Goblok. Ya, kan elik baju jadi kudu digas. Aduh, jadi panik udah. Kau siapa lo kena kayu ulang? Siapa nya? Goblok teh anu hiji nya, aing teh nyeri huntu teh. Cek aing carang berapa pisah anu buruak teh. Pantat tadi ge dicarang. Pokok aing ngarungsingkeun na. Acil. Kadia. Najis, bapak siana galak, urang gaang ureunan.